Ruksak kae kebon aing di karadek sak aing. Montok. Si Mang Comro kacan gelap. Goblok geus sia. Hah? Ngomong teh sok ngomong-ngomongna. Oh iya tah, ieu sampeuna ieu. Tah sampai aya tah. Alah. Nah, apa? Eueuh sarua si Comro ge di dieu euy. Lebak berenang. Teuing, jangan gerak. Kalau teh lamun aya dan berang keurian heula. Saha teh? Si Comro. Gaya we bisa wahan eta mah. Mana apa? Wah, deung eta we asak deung we. Eueuh si Comro nya. Hah? Comrona eueuh. Cing ku aing berang tem larang ka ieu. Montong. Kieu poe eta aja sih teh. Tuh nyeri kene. Kumaha eta? Urang we. Urang neang si Comro. Bro. Aja. Wah, dia mau baik. Tuh, ya sama gawe. Bagi koni. Oke, harinya. Ayo. Tuh pokoknya orang ngadain cuma ngabe, Mang Comro eueuh mah. Nya. Heula, ya teh. Lah, mana tuh mah di tawon teh hanap. Jadi saya yang beredo kayak ngembeng di sawah heula. Bisa leubeul urang ge kamari ka aing nyiksa bisa di sawah itu sih bisa manusia uak. Heeh. Aing jadi tuh dilapelek putar-putar si semang itu. Hebat mah. Bisa ketetiapan ka teman cabe. Ka dieu asup. Heeh. Tiga antengnya itu sarangan. Tinggi coplok itu. Ini kacang banget semuanya. Mana tangguhan. Mana si Comro nya? Orang harian aja. Yo tuh. Kita. Dang, mukanya apa kakak? Baik, mau ketemu. Iya. Goblok. Saha nya euy. Tuh bos aing. Mana mungkin barudak maka dari ieu. Aduh. Si goblok saha nya. Nah ada manusia mah bikin kadarari ieu da. Komo aya bejana si Heri mah gering. Saha nya euy. Komo si Comro mah ting ka mana geus zaman mana mah wah datang. Halah. Cik tong ngagararangku barudak Aduh. Ieu keur barang gawe ye. Omat ye, saha ye? Lasok ngagararangku Ieu barang gawe can anggeus tingali kada. Lamun deuk ka dieu atuh. Maturan ngadongeng di dieu. Eta kalah nyering sieunan. Barudak di mana nya? Bu. Awas ya barudak. Ya tingali kalau teu keur barang gawe, tingali Astagfirullahaladzim. Saha aja si goblok eta manusia kitu arulin ka dieu. Kolot keur barang gawe keur naon teh beu. Aing mah diteang kayak kieu mah geura. Atuh, aingan da ieu manusia ngararuksak kae kebon aing di karadek sak aing. Montong banget. Ampura mah bereana damang mah. Ampura salah lager. Alhamdulillah. Alah. Bang. Alah kunaon ya aya bejana sobat gering. Tuh, kemarin turun tina kapal, turun parasit. Innalillahi. Parasit. Nah, atuh latihan teh teu bener. Hanya tak ngait, cokor teh kena bemper. Iya. Cik pingken mah atuh barudak cing baralener diajar teh atuh. Cik jang euy boga rokok. Nah, emang lu ngompreng. Boro-boro atuh jang cedik hirup segala sorangan. Teuing kumaha. Ieu euy. Alah, cik jang ngaraosan jangnya. Geus seubeuh teu penak teh ieu mah ngaraosan rokona atuh. Aing geus seubeuh teu panggih teh eta kumis bekira bos we nya. Geus teu urus awak-awak acan jang ayeuna mah ayeuna aduh.
Aku mah ya. Geus kolot memang tong borong ngurus awak, boga mengurus kebon we. Sedikan ieu ge kebon teh bubuhan we. Aya bejana sanajang si Comro teh nyaba. Ayeuna teh ieu dipasrahkeun sawah teh ka Emang. Nyoba ke mana? Cenah mah da ka Kalimantan. Jauh teuing Kalimantan. Duka teuing jang da. Di dieu meureun teh kaharti matak ieu. Eta urut kebon jagong ge beh kulon. Dikamangkeun ieu mah. Kira Paingan hadi. Sedikan matak oge cing teh barudak arareueuh si asli Comro. apa? Si Comro dah si Comro teh ieu jang euy. Mana tuh enak? Bae itu Si Mang Comro kacentar gelap. Ngomong teh sok ngomong-ngomongna. Lain jang ieu mah abdi ka Kalimantan jang. Iya, palingan teh ka dieu atuh. Nya cenah majarkeun teh deuk tani ka Kalimantan. Tapi bener tani Mang. Wallahu alam ngan heuh kitu we cenah bejana mah deuk tani ka Kalimantan sugan we cenah ditu mah hasil. Lain dek taninya teh ka itu teh. Cenah mah kayak buladi gua tadinya teh itu da geus ngawaduh we meureun ka Emang eta mah meureun di geus teh ka harti jang. Jiga-jigana mah. Kumaha apa? Lain Mang iraha Mang si Mang Comro teh. Jika geus aya 2 bulan mah ini kaituna teh cenah Mang oge da da ieu ge Mang ieu geus deuk sabulan atuh ieu teh kapasrahan manehna teh sawah kop cenah urut kebon jagong teh saung pek cenah bisi deuk dipake arulin ku barudak bisi hayang nangka ala cenah cing teh nangka mistong. Lain karek saminggu ini teh geus asa geus lilanya si Mang Comro teh. Naon jang ja da 2 bulan jang nya geus 2 bulan dengekeun ai kolot ngomong teh 2 bulan Aing teh lieur anjir. Si Mang Comro asli aslina make duit kumaha ya ieu? mah karajen tre. Da atuh ai Mang boga duit ti mana pagawean di dieu si Comro ge masrahkeun teh teu sugan ieu meukeun modalna tepikeun ka Dia jang dengekeun ai kolot ngomong teh dengekeun jig dek jajan ya Moal. nah jajan jig Jangan budak-budak Hah? Sekarang udah beas. nah geus boga budak kitu Aya wes gaduh hiji. budak-budak geus budakan deui sih ya beberenguas kan gitu Cuma udah hujan wae komo urang teh da anggar we da. aya ngekeupan jang Heeh. alah si jang ngekeupan mang geus teu inget kana ngekeupan jang Kepaksa emang teh lat emang da sum hujan atuh. Kabogoseun ku batur urang. lain majarkeun teh budeug tapi ku duit mah nya jadi normal duit mah ada dak kieu sa urang budak. teh tadi di itu Teu mang urang budak. teu budak urang. teh mah teh budak da sih oh henteu jang aya dibere duit mah kok mun aya hakaneun sih mah atuh di saung itu teu warisan si Comro aya sampo gerjing cau aya cau ngan atah keneh bae rang kulub mah kulub eta di dinya kemerek menang nuar bieu oh pejang jig aslina asli jig mang lila kene gawe dia memang sagedeung deui tah ieu juruna ya beberes heula teh pas beres gawe langsung urang ngopi di dinya nya siap jang lah boga kopi aya jang aslina asli di ditu gerak di saung araya susu malahan mah tuh situ susu aya Beneran anjir. jeung dada mang ke meureun mang kaita geus cai asak sawo asaknya Kieu mang. nya tak rokok membawa di wajang kereke di saung jang siap Ya. Amang beres ka ditu goreng Ya. sampe asap. ya Cai bener panas. alah bener Terus pajarkeun teh budeug tapi bisa nya Cau. ngadong ngadenge Cau di kulub mantap. tah didinya cau nama jang samper dinya tadi di si jalan katuruban ku dauna eta didinya tadina deket urut nuar sok ejangnya arahin ka itu nya jadi geroanya nya sok kade atuh eta katojos deui siap Mang urang polahkeun nya. nya sok parolahkeun we lah si karoplo kadena teh kadon bararang hakan we hungkul pedah-pedah eta dibere warisan ku si Comro meureun nya kirim udud sabatang pedah meureun ngolonna teh ku udud teh sabatang dasar manusia karoplok ieu mah heuji we katangjang lah jeung pasang ke Emang di ditu nyorok barang dahar Kenapa euy da eueuh. Itu meureun euy. Nah, itu anjir meureun. Itu meureun euy. Ieu orang tua lah. geus sampai jauh lah Tah anjir tuh pot. Karot gitu. mang apa
Di mana tahu teh? Oh iya. Oh iya. Ini dikuyung banyak sama kampung bos. Yang buat mantap. Iya, Oh, Mang. Iya. Gimana dijual ge ieu mah euy? Jual mah orang kayaknya mana mah orang kulub dia mah teu aceh. Karena deng ieu mah deng. Wah. Aing bakal wareg ieu mah asli. Oh iya tah, ieu sampeuna ieu. Tah sampul aya tah. Tuh, Kanaon deng Jis. deng. kita pak Mang Lebe. Murah itu digorogot aya mah. Ah geureuh Mang Lebenya. Kanaon aing muluk deng. Aing ieu bakal wareg deui wae Ajis. Deng muluk kanaon deng. Itu meureun euy. Kudu meuli karbit tuh. Karbit keur naon sia? Sampun. Kuis cenah mah. Tepeuyeum eta. Cau, Di kulub sia ieu mah cau mah di kulub lain di karbit. urang mah ieu mah. Enggak mah bisa di dahar ayeuna mah orang kulub. Di kulub. Anjing ku aing dicangcang ku ieu. Apa nu di kulub tadi ge ngomong teh. Di kulub ngeunah bah euy. Deng neangan urang deng kanaon. Heuh. Ini mau beli macam walungan di tahu kot. Ngasuluh heula euy. Oh bahas lu mah. Eta we tangan di luhur di jero di saungna. Panci. Heeh. Yang bedog dong, orang sekalian yang sampurna sekalian ah. Bah. Aku bedog mah euy. Ieu we tah lagi we ku ieu tah. Nah, coet sok. Urang ngalah cengekna. Sia ieu coet keur naon? Urang, Euy, ieu coet keur naon? tadi teh kumaha itu tadi teh? Teu karujak cau maneh. Heeh. Tadi dirujak. Anjing ya. Ripuh gua mah. Tidak ada Geus heula ieu ku aing. Taman deui ku aing. Sabere deui. Nggak tong bedeg-bedeg bisa ah. Hai, ira ada anggeusna tuh asakna sia teh. Ya kenal gebuk ieu. Tadi teh si karujak tadi teh. Ngujak naon? Iya. Ngajak kuwi itu sampe. Nah, sia sagala ting. Nggak sia nama sampe orang kulub jeung ieu jeung cau. Iya, Heuh tah kayaknya. heeh turang kulub ah. Mal digoreng euy. Engke sakalian kumaha ieu. Kulub bae. Saya kulub bisa sakalian jeung cau. Heeh. Siapa dia kurang Sampai mah. cuma abang masih dulu lah. Digoreng ada sampe. Heeh, orang goreng. Dang atuh geus we ieu mah dang ulah digoreng euy, cau mah. Ngai ulah dikulub, Cuk. urang beuleum we. Soketkeun mah di beuleum kangeunna. Bener di beuleum nya. Heeh. Sebera ratus tahun urang. Teu masaan beuleum eta cau. Bari mah anjir kolot kitu euy. Bakal ada ieu mah. Kunya. Eta di beuleum mah Kieu euy. Urang 3, aneh 3, ang lebe 3, bisa 3. Ah, ieu mah pas opat ewan. pas Wareg mah. Wareg lah. Bae mah teu wareg belum di oh. Heeh, masa kitu heula we. Sik dipeuyeum sawareh. Belum cau asa jarang-jarang orang ieu dang euy. Tadi leuweungnya. Salina Tadi direrabkeun gitu halus mah. halus. Ah, dek ada dang mau wareg ada hiji ah. Nya Sieun ngeuna maneh. ditambah huing geuna mah. Gue mah goreng we tuh. Ini saya jang mang lebe heuh. Heeh. Yang tawat dibawa ka imah, kuah ka imah, teh kudu ah. Ih, saya ku normal kieu euy. Ini sebenarnya ku lalaunan. Nah, beungeut mah sia. Aing mata kelolong. Sampai tak tukang. Bah. Pas kumaha sih ada kadinya tuh. Aduh. Mas. Yang Pasak tuh. jelas Ngacuk urang lah tuh di berang seng ieu mah. Beunang diasupkeun kana ieu, dibubuikeun. Masa ku kulo biji. Iya di kulub. Hah?
Dan Asli na di kulub ya. jadi kita dua rasa yang mana nih? Cau bakar dan cau nah karena teh kulub belum heula teh langsung kulub bakal kieu dam. Pas hujan-hujannya ngisi kopi Guys, pokoknya madam dunia terasa milik kita berdua, yang lain pada ngontrak. Asak jang euy. Tuh, ngasak meureun mang. Nah, situ geus lila tidak tadi. Tuh kan meh mantap atuh tuh. Wah, bener. Misalnya Wes ya. sok jang cing asa cing benernya. Mangrek diasup heula ah. Siap. Siap mah. Geus berendang euy. Pulang bawa eta. Nang minum kopi Ah, geus panas eta. Geus lah. Geus asak tadi ge. Yuk. Maaf ya, jangan kekau apa. Bisa tuh. Kurang. Payung sampel, goreng sampel. Mah. Dang, di dia euy. Hidung dikit ah. Sampeuna pohok lah. Ayo opieun kok. Ayo ngapoe opieun kok asal bawa euy. Alun jauh. Kenal? Ngamparan yuk. Mbara. Hari dong anjir. Tunggu aku, lihat mah. Dong kamu tengah aja. Oh. Hanya siapa lah gaji tuh kan? Itu bedog ya tuh. Apa? Si kedekan. Ini jalan kan kamu nangulu bola. Yo. Panas euy. Ah, Cheese. apa? Ay, Kurang euy. Anjir. iya mana? Makanan tradisional teh. Ih, dong. Bisa banget cek. Woi. Ah. Yang milih mau lebihnya? Lebihnya mana? Nggak mau capek sih besok. Kui udah sampai, udah cabut kan dari lubang pilih itu mana? Panas euy. Mana kopi itu? Ya lasak tupokeun. Mah, Alah, jang. Makanan tradisional jang nu kitu mah teh jang. Iya mah tinggal jarang atuh tumpuk. Alah, warisan ti si Congro teh kitu hungkul jang. Alah. Nah, lain nyuh kopi jang. Oh, jadi gua kopi nanti teh. Cek mangge tadi digantungkeun ieu. Aduh, ieu tidak tadi digantungkeun. Ayo tuh Sok. Jang, tinyuh jang. Ya bener sih tuh. Ah, bersih lah, bersih-bersih nang kana ada. Mah aya anjing di saung mah teh. Kok mang, ya mang, tahu mang. Nya jang. Si Ada katulah. naon bah? Oh. Alah. Nah, cik atuh ieu mang alah cengkat di sawah ieu teh jang mang teh. Dia tiga para rewet ge sampean ge aduh. Lain. Mun kurang gurih mah eta we wiyahan deui. Nya lah. Turun jang ieu mang tes dipang ieukeun alah. Bisa beda-beda bae sampel ya. Alah. Sampo ge cigana matipkeun. Lain ngagoreng jang nah tika dihaja diduruk ya jang. Tuh di bodang goreng. Tarik teuing sanuna. Nah, tepikeun keciknya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, Asal mang eta mang. Rawas jang. tarik budaya ah. Halah, tah kita jang kopi atuh. Ikan ieu na cawona. Aduh. Gila sih ujang daekan ceng kitu mah jang euy. Kade jang. Dia mah kana duit kana opieun ge moal magang ada kadene. Berabah rek nyoba. Nah, jang eta teh sasangklang teh. Kata ninyo kopi teh bega enggak? Mantap sih kamu ya. Urang udah Jang, meh jang. wareg. Hah? Nah, eta ninyo kopi kalau bawa bating jang. Meh wareg mah.
Di mah mah salantang. Ini jangan paling mah. Kopi Iya, salantang. Eta mah baru kana mah kena. Pokona kana hakanan kana kekenyong mah. Tuh ya kan. Padahal itu teman-teman dicayan deui ya. Jang atuh. Itu cai sawah tuh sekalian sih teh. Aing wareg. Meh wareg mah. Atuh ta sareng cau jika nanya ngalayan jang. Jeung cau mah. Ieu mah lain di ala amisna. Oh, dalam warakna jang. Penting mah wareg gue tuh. Astagfirullah. Ini jeung urang ya. Ya can dikocekeun bae. Ay, aku dawet ah. Nah, Bisa dicayan deui sama. Jangan. Sok atuh jang yang goreng sampel geura atuh. Nah, aya we di saung ada kieu ah. Sempokeun mah. Nah, itu jang mah rek mang kirang sayeuna. Mang sakitu cukup rek cayan deui. Kirang akeun jang kumang jang. Kirang jang sakit mah. Iya mah setelan kota jang ya. Mang oge sarua setelan kampung we di sawah. Deui. Nah, bener mang. Sakit mah bagana rada wareg mang oge ya. Alah. Cik jang ieu urang lawasanya. Alah. Bener jang nikmat. Kieu wungkul kayaan di saung teh jang. Aduh. Ayo. Iya mah. Nah, Moal mah. tuh jeung sangu gara goreng sampel mah jang. Cing atuh urang. Moal mana? Moal tuang. Nah, sok eta. Ngerakeun sih. Lah, Semua. di ujang tah. Iya, Ieu. tong mah ngerakeun. Nah, jeung ngerakeun. Meh Abdul cenah. Cik atuh, cik jang. Tes gitu. Tes kitu. Sok. Anjir. Ieu wungkul jeung barudak ngora teh mang jadi kabawakeun. Mantap.